ya. Nah, kenal siya dia kerja dog. Kenalin bisa. Ani kesal tadi bersih. Di jam 9, di jam 8. Ayeuna geus rek lohor. Cenah pasien kena wae. Jam sakit can aya kena pasien euy. Ieu nya aya usaha di kampung mah. Orang rese teh lupa ge. Aya ngarah banget. Keluargana mah babari mas dina. Bilangnya atuh sedang aya pasien datang. A few moments later. Mon. Gantian euy kontakna euy, potong tuh. Sia kumaha makena ieu ka potong kieu. Mau aja potong nyelap tuh. Jadi kumaha motor teh rek gawean naonna? Mun aya mah ganti euy top set ya. Kontak mah berarti tukang hareup. Ganti kabeh. Oh. Aman-aman ieu wa. Oh, sama si padahal di dinya tuh. Tah. Meureunan kita ya motor teh pilih lain lumayan. Nek ditungguan apa rek balik heula? Oh iya, amungan di lamanya nek balik heula. Terus lah ngarah santai balik we heula jong-jong gitu. Karena urang digaweana jong-jong teh gitu. Tah, ke lamun angeus, urang telepon di dinya gitu. Siap. Telepon ya, balik heula. Oke, siap atuh. Ayo. Oh, sok lanjut ke telepon urang. Wis bongkar langsung. Si goblok kalau molor. Hei. Iya, bongkar. Nah, eta ngarucia kari utangna, buka. Jangan berbelaya wae guys. 10 nalhin tak ieu pangeutik nama saya teh. Tang 11 beneran. Hah? Ini teh. Pantesan. Bye. Panyokotmu kontaknya tuh. Jero cokot tuh. Oh, tak. Tadi si Surabi lah ya. Lain. Ini. Bisa salah nyokot mana kemarin yang nyokot ke roller kalau nyokot cangcut sih. Ini kan sasa tuh. Sekarang digaskan tadi itu. Ih, mau lihat fiturnya. Jadi halus gini. Terus gini. Anyar gini. Anyar. Terus anyar baik motor teh. Cing urang ajaran heula nya. Kontakna ieu kontak beuteung ieu. Bocah nyari kana kode. Coba tukang harusnya. Harusnya. Terus orang kali ngabonan ya, tulisnya ya, kemarin kali. Jadi kontaknya full setnya, kontak full set tuh. Ganti kontak full set servis dan dua rupanya. Berarti kontak full set 130 bro. 130 lagi. Terus servisnya seberapa? Dia berapa sebarangannya? Bisa 150. Wah, kegedean. Ratus gitu. Banyak mas. Kita ngasongkannya. Sabek pak. Baik. Besok ya nama telepon nih. Si sabekna. Sok. Namun non baik. Gimana baik? Motor teh angus dia. Kok gitu kali buru? Cokot buru dia. Bukan murid mantan. Buru manten. Mantan. Oh, sangat. Siap ya kau kira. Karena kadinya. Kalanya. Siap. Karena kadinya yuk. Tenang ki. Oh, nyamuk pada mana? Terasa. Siap. Kita jadi bos mah. Kongkorong mas.
On. Beres, Beb. Haeun. Tadi teh kontak full setnya. Jeung servis meureunna. Yeuh. Ini mahal gitu heh. Ini kok aing setengah nah heula ya teh. Da ieu teh cukup anjing setengah lagi. Arek. Nganu keluar lagi mah. Mun, gimana teh cukup Hah? Kumaha tuh mun kaya sakalian nya can gajihan ya. Duit nage gini kan. Mun nganu keula. Menyangos atuh nanaon asal pasti we lah. Da kumaha teh cukup ya. Kamu ya. Hah? Ya. Tadi ayo, stiker kepada gaditnya. Gajian atuh. Wajah naon sih suka mau boga kerja aja. Aduh, kayaknya teh. Tapi bayar mun pasti mah isu pageto cenah gajian. Mun urang susul dongkrak we mana Itu mah teh. Satu mon aing balik lah. Oh, siap tuh. Siap. Tapi pastinya mah isu pageto gajian. Oh, gajihan suka. Aja burukeun lah. Lam nyalse naon gitu. Lain, ieu pangmodifkeun biar yang cenah jengat-jengat ieu sepitiana. Mbak, Heeh, siap, nyase. Siap sok. Sudah jengat-jengat lah. Siap. Nah, silakan ini kita tarikeun jengat-jengat. Sudah jengat-jengat ya lah. Siap lah, urang cina jengat-jengat lah. Lah pakai 7 gram. Supaya ngajengat. Nah, ini lah gitu mah urang pulkeun we BRT lah, nothing. Sok lah bebas sih kumaha. Siap lah. Anus Beb, emang kari ajaran lah weh. Siap. Mak, lumayan LM, jengat. Oh iyalah. Coba di bengkel can gajian dari sabep ayeuna. Pusing kalau dianyuk ayeuna. Si sabep kunaon tuh? Keren bengkel di dinya sabep euy. Berkembang rak intip baheula kan. Si sabep paling api-api gua duit kan nyerpis tuh si salam. Aing mah dijakeun lah kasih amon ku aing mah balik. Lah itu sabula. Apa sabep teu boga duitnya nyerpis kasih salam. Wah, ngomongna ka urang teu boga duit teu gajiannya. Asli. Kasih ka batur eta kasih saya. Cung saya. Paling bohong mah. Bener. Cik bahaya urang tahu tuh. Oh, anjing. Kau urang mah nganyuk kok. Nah kasih salam kontan. Oke, siap nuhun ya. Siap. Balik aja. Cing awet motorna. Siap. Balik lah. Api teu boga duit teh urang mah nya. Aing bilang aku masalah aya deui engke. Amin. Cuman nya ngaberut urang pusing teu gablak duit teh dianyuk tingalikeun sia. Anjing, mau salam terlalu mu anjing ya ini teh. Hah? Iya Pak, anjing mogok. Atuh dah sia mah kabatur kontan ka aing nganyuk rasakeun tah lebok. Oh, itu goblok.